Ya kenaon Siti? Aing kerjarah dia mah. Dia ngajarahan saha? Aing ngajarahan nenek aing dia mah. Geus yuk balik ulah bersedih bae. Ayo balik. Assalamualaikum, Nek. Yang tenang ya di sana. Heh, naon diajarah di nenek aing? Non si Siti bogoy nenek aing. Heh, dia ulah sok asal-asal na diuk pede jang ke salah we kuburan. Iya tujuh teuing pun ieu mah nenek aing. Heh, dia mah salah kuburan beureun. Boteng mah dia saudara. Dia minta aing saudara jeung si Siti. Paruk nama aing hayang. Coba ibu pengen nanya saudara biasa Siti. Yunaing sih. Dia Jubed. Sarua Yuneng sih. Tuh gen pik dia mah saudara. Abah mau orang Siti saudara. Soh meureun. Heuh juga urang saudara. Tuh gen cek aing dia saudara. Oh nya. Dia gara bahagia aing menek balik. Aing kuari nyebut ke dia teteh. Heh darari yang di mana? Kayak gambar gembira jeung darari aing sujubet adik kakak. Hah, piraku. Olah ayo tangkepan. Cute. Cute dia. Kadin pandarari mah teu bobogohan. Eta dia nyaho. Sia balik. Orang aing masih gelis ngorak kene. Kumaha aing make kecantikan mah gara role play. Bibir aing mene montok. Heh kanjeng mami masuk ngempe galis-galis pugunya merod. Ngomong naon dia saking mulusna banget aing. Heh kanjeng eta ngibrol lolor. Enten ngimpi aing make operasi plastik ieu. Bagong operasi plastik eta sok gagah eta ngomong. Ku gagah pan aing mah hayang gelis. Geus aing kanjeng mending istirahat baba manis. Mung aing mah cara batur, nek dangdan bae aing mah. Emang kecantikannya pakai naon kitu? Pakai ela lopli. Aing gagayan ngomong bae gitu belul. Geus aing ulah gagah-gagah kolot mah kuduna ge make Kelly. Banget aing mah hayang ela lopli. Gagah eta ngomong. Sakumaha aing bae dia. Kanjeng meureun kanjeng oh nu nyiar. Pan kamari kene salaki aing mah ngiriman ti Malaysia. Pada aing beli baju mending operasi plastik aing. Heh kolot-kolot operasi plastik. Aing gandeng dia letik-letik. Sayang kumaha kanjeng bae. Dia memang nyaho urusan nenek-nenek. Bu, ya abdi hayang dioperasi plastik supaya gelis. Oh iya, Bu. Di mana saya operasinya, Dok? Nanti di ruang mayat. Astagfirullah, Ibu can maot. Mari, Bu, kita ke ruangan. Kira Dok, mami nek di kumaha. Iya, Bu, kita mulai operasi plastik. Agak panas ya, Dok ya. Iya, Bu, emang. Ira Dok, ya anggeusna. Iya, Bu, tunggu beberapa menit. Ngene. Bu, sudah selesai. Ya, Bu, sangat memuaskan. Iya, Bu. Oh, Bu Dokter. Iya, Bu, sama-sama. Ibunya pulang heula nya. Iya, Bu. Ha lembut kadang bola bi. Lunjak bae dia sakieu mahal naing operasi plastik. Maknya, Kanjeng. Olah aing. Mun dia hayang putih los dia ke dokter Mila. Saha Dokter Mila? Eta dokter paling populer. Tadi nanya merod jadi nyamerodan. Pan kuduna mamareun anu nyamerod kudu jadi gelis. Tuh eta mah dokterna dia beda. Endung lah terjadi burung. Lain mangga gelisan malah nyaberodan. Geus yuk balik. Eta mah dak daria geus sakieu gelisna juga berbi aing. Masih dina ada ku dararia ya aing. Supaya kumaha nya ieu lebih gelis. Supaya salaking kayak kaget melen aing gelis mah. Heh kanjeng gelis amat. Alhamdulillah aing gelis. Ulah kapadean ganjeng anu gelisna ge tiungna. Harudak aing teu jadi gelis burung. Heulah eta sadar. Haya jangan kolot-kolot yang operasi plastik deh. Neng ulah ikut campur. Endong emang es campur. Eta dia Jubed es campur deui. Ija kumaha dija emang es campur. Oh dede mah es campur aing ciki aing. Dong aing eta mah hanut. Oh boga aing mah haneut. Naon eta dak?
Tiki eta. Kapanan biasana geus campur matiis. Beda dinu aing mah haneut. Idi rasana kodong kumaha tanya. Hayangnya dia. Hayangnya dia rasana asin pahit pedas. Di mana aya da? Eta campur pedas kidas. Segala gahirup aing mah beda jeung batur. Emang kanjeng badan naona? Aing mah beda jeung nenek-nenek nu lain. Oh nya kolot baula mah rumasa. Henteu kadang kang jeung JR. Terserah aing bae pan aing mah yang glowing. Glowing pukul geus kolot. Eta bangus dia. Ngesaing kang jang kudu rumasa jang sekolot. Hola aing operasi plastik deui. Ku menangis